Kuring ngarasa dikhianatan ku Duryodana jeung Kurawa. Maranana teh dengan ukur nyokot ke rajon urang, tapi oge ngahina ka urang. Eta leres Drupadi. Tapi orang kudu sadar jeung ngadoa supaya keadilan datang. Kuring oge ngarasa di anu jero barudak kuring kabawa kana pasulayan anu bakal ngancurin urang sadayana. Urang kudu milarian jalan perdamaian, tapi oge kudu nyiapkeun diri perang lain pilihan anu pamungkas. Kumaha urang tiasa cicingan, ari kehormatan keluarga urang dihina. Urang teh indung jeung pamajikan anu ngajaga karapihan, tapi oge kana lindung pikeun barudak urang. Istira abdi teu tiasa cicingan nalika hak urang dihina. Naon anu bade anjeun lakukan pikeun mulangkeun hak urang. Kuring hoyong kerapihan Drupadi. Tapi kuring oge sadar karapihan teh teu gampang sok kahontal. Utamana lamun musuh henteu daek ngarti. Anjeun sok nyarios ngeunaan karapihan, tapi naha karapihan eta cakep nalika urang kalengetan sagalana. Kehormatan, imah, komo kemerdekaan urang. Henteu karapihan sanes saukur kecap. Tapi naha anjeun siap nampi akibatna. Perang hartina getih jeung sangsara. Abdi sieun lamun urang salah ngalangkah. Urang kudu ngahiji Yudistira. Abdi bakal nungtung di sisi anjeun, tak peduli anu kajantenan. Hatur nuhun Drupadi. Pangrojong anjeun teh jadi kekuatan kuring. Babarengan urang bakal milarian jalan anu pangsaena. Janjikeun ka abdi. Anjeun moal ngorbankeun kahormatan urang demi kanyamanan samentawa. Eta janji bakal kukuring dicekel pageh. Keadilan jeung kahormatan teh jadi tiang anu bakal urang jaga. Gendari, kuring ngartos kasusah anjeun. Barudak uring jeung barudak urang kacemplung kana pasulayan ieu. Kuring miharep maranina tiasa rukun, tapi Duryodana teu ingkeukeun. Urang salaku indung kudu terus ngadoa jeung masihan nasehat anu pangsayana. Nya, mugia karapihan balik deui. Anak ting kalau nepi ka ambisi jeung amarah ngabagi keluarga ieu. Kuring nganukur keadilan ini terlebih teh eta. Kuring moal ngalpaskeun ngan anu jadi hak kuring. Lamun maranana terus pasayang ngan ukur karusakan anu ngantosan, emut kana asal jeung keluarga urang. Ini tiasa nyarius nan wae, tapi hati aktif parantos mutuskan. Kuring moal mundur. Kuring sieun perang bakal ngancurkan sagala anu urang pikanyaan. Kuring oge sieun, tapi urang kudu kuat demi barudak urang. Kuring miharep hiji mangsa, engke karapihan tiasa datang. Doa jeung usaha teh jalan urang.